aing jurik betul. Aing erek balas kasih sakang jeung kasih umam temuan sia. Aing teh baheula teh yang boga kekuatan si juragan teh aing teh baheula teh hangilu si juragan teh nya ka juragan geus paeh. Aing meni heula we nu itu saha mah. Mun baheula aing milu pas kan beunghar man enak euy beuli tanah lega euy tanah lobak aing beuli mun baheula milu eta situ nyakal si juragan paeh aing. Cek saha si aing paeh. Ampun juragan, ampun juragan, ampun juragan, ampun juragan. Wah sia nyebutkeun ampun-ampunan ngajakeun aing geus paeh. Aing teh ngimpi man euy. Ngimpi kedatangan si Dugul. Goblok teh si Dugul tah. Tangan aing. Aing nyokot kitabna tah. Soak aing euy. Junaidi, mama si Junaidi nya. Junaidi. Mana keur naon di dieu Junaidi? Aing teh ngimpi datangan si Dugul. Ngimpi. Tapi urang pernah ngimpi si juragan hirup deui. Bener ayo dia. Tapi aku jeung urang ngimpi urang oge sarua ngimpi hirup di si juragan. Kumaha euy teu pertanda naon nya. Paduli teuing we aing mah nu penting mah beunghar we bahartana. Mana mah paduli teuing we geus rek nembakeun sasage. Cenah mah aing nurutan si juragan beunghar. Alah jeung kikituan sagala lah. Mun bisa mah ulah kekituan teh pas sorangan meureun urang baheula kekituan teh teh kan sok aya tumbana kekituan teh entong lah mun bisa mah entong kekituan lah. Ayo ayeuna mah
di dieu mah cicing di dieu mah pas si juragan tapa tuh Mana? nah batu eta ayo Ayo tuh. ayo Ayo tuh.